Ngajar isu-isu kusabab berem. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Diawali dengan berangkat ngajar jeung si Raidut itu diajaklah lempang Besti. Alhamdulillah ya tepi ka madrasah Besti resep teh pisan mau naik tangga. Cuman emang sok rada lila gitu loh. Lanjut, ieu teh keur berdoa kalaka joget geura. Ieu teh di luhur teh praktek salat heula Besti semua kelas. Kelas abi mah langsung parulang, udah salat teh nah aku naon cing soalna latihan kanggo pentas seni di sekolah anak cenah gitu Besti. Lanjut tuh ieu teh sasapu tapi karege keluar sasapu sakedan yang ngepel si Raidu teh geus hudang deui Besti. Ya sudah lah kumaha deui jadi we baturan heula si Raidan deui. Jadi eta telebating videona oge Besti. Daripada bingung itu di rumah duaan jadi kita ajak kawetan kita jajan ka Uwa ya Dede ya. Lanjut we si Raidan teh keur tidur abi teh nilepan baju tapi terlihat tidinya ge si Raidan teh udah gugah lagi Besti. Pokoknya mah hari ini teh asa tidur nate teu tibra wae gitu asa sakedeung duka kunaon sakitu heulanya Besti videona. Bye bye.